illa fi birkatin sogirotin kajaba dina naon birkah teh babalongannya sumur anggap balongnya anu leutik yumkinu ru'yatuhu anu kongang ningalina ari balong mah anggap masih keneh leutik da laukna kumaha katingali masing dina lumpat ge bisa diboro di dinya mah nu kumaha nu teu meunang atuh jiga di situ nya belilah lauk ulang 50 kilo sok dimurahkeun 100.000 mana laukna tuh dina situ nya situ kan leganya teu meunang teu sah ari di balong mah komo balongna leutik eta mah meunang komo ari pangusupkeun heula mah eta mah da lain dina cai laukna ge nya tapi geus di darat geus bisa dipasrahkeun wa akhduhu minha bisuhulatin berarti ceuk di dieu mah sanajan dina situ ari babari mah ngalakna sapertikeun kumaha situ ngan diamparan ku jaring lega mah ngan handap diamparan ku jaring sehingga lamun melak lauk kadinya ngalana teh angkat we jaringna jiga ngagoreng naon dina katel ning sorokna dihandap ngagoreng di luhur langsung diangkat jiga kitu babala menang lamun ngalakna teh gampang ari hese mah teu meunang wala bai'u irin pil hawa entos tadi ieu mah teu meunang ngajual manuk nu aya di awang-awang walau hamaman sanajan manukna teh manuk japati kunaon kitu japati mah hiberna tara luhur bari kemungkinan lamun nu diinggu mah sok balik deui babari dikelepek nih terang dikelepek tadi kieu-kieu nih pek jadi sok nyamperkeun manukna teh nya aya teh japati di urang oh paingan atuh tah teu meunang wa ini tidak auduhu sanajan dibiasakeun balikna sanajan manuk japati mah biasana sok balik deui salagi keur eueuh teh keur hiber keur kaluar teu meunang dijual mun ngajual teh teu sah jual beulina naam bener ngan yasihu sah naon bai'un nahli ngajual nyiruan khorijal kawaroti dina luareun sayangna ingkanat lamun bukti naon ummuhu indungna itu nahlu tepil kholyati di jero sayang meunang ngajual nyiruan anu hihiberannya asalkeun indungna atawa di urang maratuna bahasana teh aya di jero sayang nyiruan teh anggaplah na kotak tina kai ningnya belilah nyiruan sasayang tah ari nyiruan teh haliber keluar meunangnya asalkeun ratuna aya di jero naon sababna pangna meunang sabab sanajan hihiberan bakal balik deui jeung diyakinkeun nu kitu mah asalkeun ratuna aya maka bakal ngagulung kadinya nya mentak sok ditewak teh ratuna ditalian nih dibawa we pan naluturkeun zaman baheula aya nama mending langsung we meuli naonna eta ge lamun butuh menang eta mah ngajual nyiruan sanajan halaliber asalkeun ratuna aya di jero atau aya di dinya nya di talian atawa henteu wasabaqat lahu ru'yatun mu'tabaratun afada dzalika ar-Romli kitu kasauran Imam Romli opat wa rabiuha sareng ari anu kaopat natina anu lima eta kaunuhu buktina barang nu dijual teh eta mamlukan anu dimilik lil akidi kanu akad
falayasihu maka henteu sah naon bai umalami la yamlikuhu illa biizni malikihi biwikalatin. Barang nu dijualna kudu anu urang. Belilah hayam ieu alus nu saha tetangga ulah ngajual barang anu batur kajaba urang kawakilan jika di pasarnya nu bogana teh keur eueuh ka WC nu bogana teh aya we tetangga pasarna pangajualkeun lamun teu kawakilan mah teu sah jual beuli. Nah ngan lamun kawakilan urang rek ka WC engke bisi aya nu meuli pangladangankeun nya ta eta mah meunang. Ari teu kawakilan mah teu meunang. Au wilayah fa in ba'a mustarokan bi ghairi idni syarikihi soha fi milkihi faqat walau ba'a malamu warisihi dzonan hayatahu fabana mautuhu au ala dzonin annahu fuduliyun fabana ma'dzunan bidzalika soha. Tuluy lamun boga barang milik duaan pertikeun naon ngingu doma kuduaan nu hiji di kandang nu hiji keur ngarit aya we nu datang rek meuli beurilah domba baraha 1 juta nya sok jam kobul we nya ta eta teh nu sahna teh anu si eta wungkul berarti ngan sapotong domba nu sahna nya nu hiji deui mah acan naon acan sah. Naon sababna? Sabab nu bogana keur di mana? Keur ngarit nya. Jadi kaya-kaya ngajual barang anu batur sapotong lain domba wae naon we nya. Tuluy. Walau ba'a jeung lamun mah ngajual si jalma malamu warisihi kana hartana jalma anu ngawaris ka itu jalma zonan barina nyangka hayatahu kana hirupna itu muwaris pabana maka pertela naon mautuhu mautna itu muwaris au ala dzonin atawa netepan kana sangka annahu saestuna itu jalma teh fuduliyun eta leulewiheun pabana maka pertela itu ma'dzunan eta anu diizinan fi dzalika dina itu be soha maka sah itu be. Ieu mah baladna anu tadi nya ngajual kana barang muwaris anu ngawaris ka itu jalma boga sangka hirup tuluy dina buktina maot. Contoh